Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah dikawitanana doman ku alhamdu puji Allah nu kagungan ku sholawat ieuna dom disarengan ka Rasul junjunan sadayana alam ieu mah mansa ukur hayang nyarita dina kahayang bajaku kabeh jalma dina hirup teu aya rasa sangsara mata lamun nyaho kacida bungahna moal aya deui nikmatna dunia lamun eta jalma tos manggihanana saking nikmatna oh kadirina dunia geus leutik mata ranjeuna emut kana dauhan Allah Ta'ala dina surat Yunus ayat ke-62 eta dauhana Gusti anu mulya matak disebatna ge intan permata sabab wali Allah mah eueuh karingrang eueuh rasa sedih anu ieu-mang hirup bebas loba beban pikiran pikir hate gerak pasrah ka pangeran aya hiji ulama luar biasa namina baguci pohara jasa sanajan can pernah pendak jeung anjeunna dan saukur ningalina layar kaca dina ijing masa mungkin ceramahna dina kisah-kisah luar biasa dimimiti mondok nepi ka jantenna ngadanguna hate bunga na kacida ari kahayang masa pertos anjeunna ibadah teh lurus ka Allah Ta'ala ikhlas soyon ka alam kumanusa sabab cek anjeunna ciri bakal mulia tapi balik deui ningal kanyalira dina carita teu aya akunna tapi abdi yakin usaha jeung doa Gusti Allah maha ngauningan sapertos dawuhan na Allah Ta'ala di
serat dina Quran anu mulya Gusti Allah ningakadarana sanajan ku makhluk jadi rahasia emut kana hadis dawuna baginda menjada wajadanu jadi tekadna sahawae jama nodai usaha pasti bakal hasil nu jadi hajatna jalan ka pangeran teu kabeh sarua jalma beda-beda disiapkeunana sanajan tujuan tekadna sarua tapi Gusti Allah apal ka makhlukna mudah-mudahan salah sahijina kabukana jalan kamarifatana dina ngadangu kena kisah sehona diijabah doa anu rahasia Kanjeng Rasulullah pernah ngaomatan anu jelas tos caket sareng pangeran doa aranjeun ka Allah Ta'ala bari lobakeun sholawat ka kula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan tidak mulkilahi Allahumma salli wa sallim wa barik